Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Abi. Perkenalkan, nama Abi Fadli Nahdian di kelas 11C. Jadi Abi harus ceritakan novel tentang surat wasiat. Jadi bimitan ke hiji keluarga anu bapak nangis sekolah serta kering bapak teh geus ngarancang hiji surat wasiat bikin barudak supaya engke lamun anjeunna tilar dunya teu aya pas saya pikir jeung rebutan harta. Dina eta surat wasiat bapak geus netepkeun saha wae anu meunang tanah, imah, jeung sawatara harta sejenna. Sanajan kitu, bapak pupus barudak nanti sagenjana nurut kana sina. Sababaraha barudak ngarasa anta adil. Aya nu manggap bagianna saeutik, teuing aya oge anu teu satuju ku cara bapak ngabagi. Ti dieu konflik keluarga mimiti muncul. Aya pasalia pikir cekcok nepi ka aya anu teu deket deui jeung gugurna. Lian ti eta aya oge barudak anu mikanya ka bapak narima sagala keputusanna kalayan legowo sebab manehna yakin yen bapak teh leuwih apal kana kaayaan jeung kamampuan unggal anakna. Dina tungtung carita keluarga diajar yen harta teh henteu sakuduna ngajadikeun papisah, tapi kudu ya di jalan pikeun silih hormat jeung si hormat. Nah, isi penting novel nyata ngaranggayan ngeunaan silih asih, silih asah, silih asuh dina keluarga. Nyaurkeun yen harta dunya moal aya tuntungna tapi dulur teh moal bisa diganti ku naon wae. Contoh, kumaha pentingna amanat kolot pikeun dijaga. Nah, di dieu teh aya novel surat wasiat teh intina ngeunaan konflik keluarga, alatan, warisan, serta pesen moralna nyata supaya urang bisa narima jeung ngajaga tali duduluran leuwih luhur tibatan rebutan harta. Sakitu we teh abdi mohon maaf bila aya kata-kata nu salah.